Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng Sim Abdi Lis Kapindiani dina acara Warta Sunda. Dina raraga ieu Sim Abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan Karajaan Sunda Empire. Imah salah sahiji gegedug Sunda Empire di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Katiten Tiisen. RB digerebek ku Polda Jawa Barat poe Salasa 21 Januari 2020 kalawan ruangan ngarempak undang-undang ngeunaan ketak nyububarkeun warta bohong atau hoax anu nguniangkeun ricuan kalawan hukuman 10 tahun buih. Imah Perdana Menteri Sunda Empire anu parenahna di Kompleks Kepepermai hiji Blok D nomor 13 Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Katiten Tiisen. NB sarta RE nepatan eta imah pula sejongora teh tisaprak 2 tahun katompernakeun. Kagiatan sapopoe eta laki rabi gegedug Sunda Empire teh luyu kana sawangan tatangga kacida arang sosialisasi jeung warga sejena. NB ilaharna kaluar imah kukurilingan di sabudeureun paimahan jam 10 isuk-isuk. Dumasar kana keterangan warga, teu aya kegiatan anu nguniangkeun kacurigaan warga di sabudeureunana. Tapi eta imah remen dideregdeg ku tamu genepan anu narumpa kana mobil. Warga nemprakeun NB nempatan eta imah babarengan jeung pamajikanana katut anakna. NB jeung pamajikanana diamankeun ku petugas kepolisian poe Salasa 21 Januari 2020. Eta gegedug Sunda Empire teh dicindekeun jadi tersangka kasus nyumubarkeun warta bohong atawa hoax anu nguniangkeun riricuan sarta kaancem hukuman 10 tahun buih. Dina sakitu wae warta nu simkuring didudikeun simkuring Lis Kapindiani Ija Anu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.